alam dunia beki keeng loba jalma nu malaweng nu doraka beki anteng kana ibadah temayeng. Ke lamun geus perintah kakara. Udah disangka emang kumaha gitu di Indonesia lalakona, di Belanda teh nu dikaji lain kehebatan orang Indonesia, tapi nu dikaji teh ieu mistik. Ci orang Indonesia mah bisa halal liber teh diakui ku dunia. Ditembak ngebul haju payah teh diakui. Muar raja sihir datang ke Indonesia teh Amerika David. Jalamun di urang rajana anu dikagumi kunyana, anu dibanggakeun kunya jamaah datang atuh ka urang. Mantak datang ge kan aya. Ngendek dilawan apa henteu eta mah lain urusan. Datang ka urang berarti aya inohongna di urang sarua bae. Ngan teh dilawan aya. Enggak usah. Ulah. Sebab bahaya. Tuh. Mana ayat cerita di luar negeri, ayat cerita Nyi Roro Kidul make jilbab di urang mah Roro Kidul make jilbab. Saha cenah eta anak ente. Tadi urang mah kan neliti teh bagian pedagang, neliti perdagangan, perpolitikan, neliti perpolitikan. Kekebalan nu aya di TNI jeung polisi palingnya di samping teknis-teknis eta tetapi di luar negeri teh menilai ka urang kos kitu nama gampang teknis-teknis eta mah dimiliki ku unggal negara tetapi di luar eta aya keistimewaan Indonesia di Indonesia mah bisa nembak di imah atuh naonan nah bisa ditembak di imah ya nah tembak waing sia si eta tes tembak ini lompat sorangan neangan sakumaha beusi persanian jeger teu puguh di mana nu nembak eta kan nu hese lah cenah kieu mah dongeng do atuh dongeng-dongeng geulana ih itu aya atuh aya kading ieu Indonesia mah rajana teh Banten raja. Di Banten teh aya dua kekuatan hiji maung nomor kedua orai. Lain lalaga. Warikeun ngaringkuk we orai di Gunung Garan. Aringkuk. Eta buntutna jeung huluna lamun nyana hudang tah Banten teh katutup kabeh. Mun nyana hudang tek hulu jeung buntutna teh ngahiji. Lain sa Gunung Karang sa Banten. Barinya geus kakarek kurang doang aya naon emang cok gitu. Rame amat. Ulah waka udang ulah waka. Ulah waka udang. Deui nya ngaringkuk. Lamun eta geus kaluar pan aya anu pawang. Anu bakal ngagerokeun. Kukut. Aya naon? Saha ieu bakal dicaplokna saha? Kiai nu mana? Da si eta heula. Laile masih kene. Sebab di urang mah baheula teh kan bentukna kerajaan. Sedengkeun hiji-hijina kerajaan. Ingat. Kerajaan Yogyakarta tumbang, Surakarta tumbang. Berbagai kerajaan tumbang. Ingat, Banten teu pernah aya sejarah tumbang. Tidak ada sejarah tumbang Banten. Apakah tumbang Banten? Kaya masih. Kuari teh masih solid kerajaan Banten. Pokoknya asal geus udang. Hah? Ka mana? Allah. Urang ngikos kitu haju resepan tah. Haju hayang pan perang. Aing ngarasa teu boga naon, embung pan perang.
orang mah kitu bae ngarasa lemah ngan teu sambarangan ke di mana-mana sumur jeung sumur geus nyararambung cirina eta kakarak meunang dihudangkeun orai lamun sumur jeung sumur can nyambung moal maksudna kumaha geus kos kitu bae sing ora suka nyaho maksud nyaho kitu bae heula cenah kieu hayang nyaho cuma dibere nyaho ge moal nyaho bae hese sih mau otak nangan sajengkal tuh iyalah aya sejarah sok taliti kerajaan Sriwijaya kerajaan Fatahila kabeh geus puguh Surakarta Yogyakarta kabeh termasuk Cirebon tumbang tapi Banten teu pernah aya tumbang solid mantap kuari teh dipake kasieun huru-hara Banten cekelan Banten sing ada ulah ditangka hudang Banten hudang cilaka Banten gede cekelan di puntayangan ka mana arahna cekelan Banten ulah kena hudang Banten atuh geus nagara oyag ci masyaallah kahiji eta dua mau emang eta TNI ngabogaan kitu lambang maung mana itu siapa singa we teu nyaho pajar jasinga we iya Banten lalaga negara mana daerah mana kota mana anu bisa ngahiji jeung maung moal aya lain Banten urang datang ke Banten hayang boga maung bisa ka imah urang hayang dijagaan ku maung imah urang atuh tinggal datang bae ka Banten ambalayah maung je negara maung teh kapan di Banten ieu nu ngaji ka dieu ge nu ngaji ka dieu aya maung karena nu ngaji ka dieu mun hayang nyaho ieu maungan ngarupa jelema saha atuh eta aya mau urang ngobrol ganjing nyana sugan teh jelema mau ji geus datang nyana macana kiai leg-leg bae ish rasa leg-leg lah maung teh bisa disamat di Banten nggak hariji jeung manusia maung teh di Banten tetumbang kerajaan Banten Masya Allah kari iya udah ngomong-ngomong maung di Banten waduh si ada si aya maung jelema anu diajak ngobrol ku urang teh tah sugan teh lain maung wah orangnya ana maung ji mantak sing ade geus bugu aya maung di Polsek Polres eta mah iya mau loba iyalah Banten cekelan ku ari teu beunang hudang Banten cilaka Banten lamun hudang aya keneh lamun aya jelema make iket bajuna hideung calanana hideung ha sing ada eta udah bakal ngondang maung sembarangan dia lemah tuh kos gitulah carita negara itu ya terketahui ku orang luar negeri Belanda sangat mengetahui Amerika mengetahui kekuatan militer rawat sabaraha Indonesia tapi kekuatan etana sebab sejarah teh membuktikan ketika orang perang jeung Belanda henteu gegeraan 300 tahun teh ngahaja lamun digegeraankeun harita teu bisa tapi henteu sebab eta urusanna politik oh iyalah Banten wah Banten kasalahan awas dia ku aing wah eta asal geus ngomong awas dia ku aing aja dibere aya japuk tenang geus tenang ya Allah da ieu
wa tawaddun aranjeun kabeh mami karesep nikah hayang tengan sakadar ngalawan nu teu boga kakuatan ya rombongan dagang tapi wa yuridu Allah mangharepkeun deuk ngalahirkeun haq dengan kalimat-kalimat Allah dek ditembongkeun kagagahan Islam wa yaqbada birul kafirin Allah dek ngamusnahkeun ka akhir para kafirin dengan tumbangna Abu Jahal tumbanglah kafir. Masya Allah karim liyuhiqal haqqa wa yubtilal batil maksudna Allah netepkeun kana hak yakni Islam wa yubtilal batil dek ngahapus batil yakni kufur dengan mudah Allah walau karihal mujrimun sanajan musyrikun mak embungeun tumbang kakafiranana sanajan musyrikun jeung mujrimun mah embungeun lenyap kebatilan tapi ketika Allah menghendaki gampang mudah. Urang berangkat atau teman demo mah lalagaan mah tapi lalagaan kan jadi sorotan dunia anu diperkirakan bakal 1000 2000 tapi ternyata jutaan manusia sanajan TV ngajelaskeun cuma sekian ribu sekian jutaan eta nang saha ngagerakeun buat lain jelema kabeh bae lamun geus digerakeun kabeh wah tuh Jakarta pinuh Tangerang pinuh kabeh ngagejebur ka kesedane kabeh ih maganing boga sejarah Jakarta teh kapan eta teh ngaranna baheula teh kerajaan Jakarta Banten teh kerajaan Banten Jakarta teh mangkaning dipimpin ku Banten sapira Jakarta mangan sakadar kalapa naon tuh Sunda kelapa leutik kerajaan Jakarta teh ngan sakadar Sunda kelapa tapi Banten mah kerajaan internasional New Zealand Belanda Inggris Arab Cina India datang na ke Banten Sunda kelapa malik mantak Jakarta kajian kena acak-acakan tapi lamun Banten geus sudah di benteng ku sadane cisadane teh lain sakadar ngaran biasa ge nu mantak buayana ge lain lalagaan sadane ge atuh buayana ge nyana mah lamun geus ngamuk pawangna ge digegel bae buaya batet sadar emang kumaha gitu pawangna jeleg-jeleg bae asal teh akur baju kana tah ieu mah sejarah Tangerang teh ke kula ke dongeng Tangerang gitu aya naonan di Tangerang mantak dipantau seputar kegiatan teh Pandeglang Serang Tangerang sangat dipantau luar negeri mantau besi hudang Tangerang ih cisadane teh boga sejarah benteng cisadane teh benteng Banten teh negara anu pinuh ku bentengan dua bentengan hiji bentengan zahir kadua bentengan batin benteng zahirna geus diacak-acak untuk diteliti ku berbagai mahasiswa baik mahasiswa dalam negeri maupun luar negeri untuk mengetahui sejarah benteng diacak-acak sakadar benteng zahir benteng batin masih kayak ai mentek lamun dek liwat ka Banten teh kudu boga opat salam hiji di Cikande eta kudu salam Cikande tah pas perbatasan Tangerang Serang eta ditu kudu salam assalamualaikum orang Cikande beres caknya na waalaikumsalam edan sia iya geus kitu bae anu boga sejarah mah pasti kitu urang Cirebon, Jawa Tengah, Jawa Timur, dek ngadu jeung urang Banten lewat Cikande laas ilmu kabeh. Saha bae? Cikande. Ke, kukula dibahas tangaran Cikande teh naon eta Cikande.
lewat orang di Cikande masuk kota Serang kudu salam deui. Assalamualaikum atut. Salam jakana. Aing di dieu di jero ya. Salam deui. Serang juga sejarah itu Serang. Masya Allah. Asup lewat kota Serang masuk kota Banten salam deh. Begitu orang datang ke kaca-kaca Banten kakarak salam. Ketika orang keluar di Serang salam deh. Lantaran di dieu lomba nu ngageguh seantero Pandeglang, Rangkas Bitung, Lebakat, Caricing di dieu. Banten teh ya lamun zahir mah kuari geus acak-acakan, batin mah masih kae. Matak loba nu zarah ka Banten leungit. Leungit. Diris budak leutik mah kolot leungit, masyaallah. Teangan saminggu horeng kawin. Aduh. Aduh, aya rangdaur jadi. Ya Karim. Nah, ikir cerita perang Badar. Terjadilah pilihan kuari salah satu di antara dua. Ketika para sahabat milih ir tetapi dibelokkan ku Gusti Allah, ditawilin nafir harus berhadapan dengan pasukan Abu Jahal. Anu lobana 1000 bari sudah diperlengkapi oleh senjata anu mutakhir saat eta. Sahabat hanya 300 personil manusia. Kacaritakeun mah kuari teh geus beuleud tekad para sahabat berangkat ke medan laga Badar dengan dijanjikeun ku Kangjeng Rasulullah ulah sieun dengan tekad anu bulat iman anu luhur bakal datang bantuan ti Gusti Allah. Allah maha segala-galana. Nu penting hiji liuhikul haqq wa yubdil batil sesuai jeung Allah dek nebongkeun hak yakni Islam dek ngaruntuhkeun batil yakni kafir. Hiji eta insyaallah teh Kangjeng Nabi. Walau karihal mujrimun, sanajan orang-orang kafir, orang-orang musyrik tidak suka dengan tumbangna kekafiran, tumbangna kemusyrikan. Adap urang diperintah ku Allah cek Kangjeng Nabi. Siap. Mulailah gerak para sahabat ke medan laga, melanjutkan instruksi Kanjeng Rasul dipandu ku Gusti Allah. Istaghithuna rabbakum wallahu a'lam bissawab.